Allah sian aku makan ini iya ini mah kadang enak lain Allah naon yo heeh aing paling kan acuan kayak butet terakuna jaluna sabdegar konjegar tahe nyao aing teh nyao Bismillahirrahmanirrahim cicing kena ring poho gitu narik napas teh pernah poho pernah narik napas teh poho gitu poho lah teh pas tarik napas iya maha honas jadi pohon mana Gusti aku huwallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq eta kokol ame hakol eta teh kokol heeh boleh kumancing sok hakona haqq eta kokol ame lekok gitu ya Allah kamari mah kenceng teuing lak-lakan katoreuy bakatku tarik-tarik ting kokol teraskeun ngaosna Sadaqallahul azim kok ngos akitu udunan henteu lain ece urang teh sekedap deui bade kasupingan tamu anu mulia nya sasi Ramadan mohon bulan Ramadan teh kan bulan penuh ampunan nya bulan penuh ampunan ngomong geus kelebaran mah ampun can meuli baju bulan ampunan ampun lain ece kan bulan suci Ramadan teh bulan diturunkeun Al-Qur'an leres teh Bu cing urang taros silaba ibu-ibu barudak aya osok baca Quran cek urang teh sila barudak sedapnya sok barudak cing tariknya bismillahirrahmanirrahim idza jaa anas wa ra'aitan asabbi bihamdi rabbika was innahu tepuk tangan untuk anak-anak ibu ece gening palinternya palinter orang dia mah atuh warotina ge unggal poe heeh bajuna ge rupa-rupa Senin beureum Salasa koneng bajuna rupa-rupa rebo biru pan rupa-rupa bajuna salakina di imah paru-paru lain ece budak pinter ngaji enak abi rek ngetes lah ibu ibu osok baca Quran sok repeh berdak teruskan Bu bismillahirrahmanirrahim inna aradnal amanat ci sosok ku ece gerakanya ku ece can bisa surat eta nu ieu mah bisaeun ya cik sok senggol-senggolan oh nya urang ge edan diajak edan mah nyora tarik dehanan cik sok aku mah apa cuma selingkuhan aku mah apa cuma pacar gelapmu diajak edan mah kuat apal kabeh ece aing ngaji sok mawa kantong lamun idit ngaji HP tinggalin balik deui ka imah teu tapi lamun Quran tinggalin balik deui teu cek aing ge araredan ece cing jelajah sekali deui nya cenah ibu sok baca Quran sekali deui wallahu akhrajakum cing sekali deui cah aing mah lieur aneh dia mah dulu aku suka padamu dulu aku memang suka nah bener kan terus waktu ngaji bu orang nyararanji wa yuk aku diajak ngaji tuh bisa surang nyala
bisa meninggal. Ayeuna teh kan bulan penuh rahmat. Nya hujan oge rahmat. Nya tapi abi kemarin nanyakeun ka si Rahmat, "Mat, hujan lain." Cenah hujan teh rahmat teh. Lain aja. Ya abi boga cerita ka Cek Kia. Kemarin nembe we umroh jeung Mang Parit di Masjid Nabawi aya kades nu umroh rek asup ka raudhah kacaklakan ku Teh Japati. Cek Kia teh dasar jelema gede dosa cenah. Ari pas manehna rek jeung Majal Aswad ceuk. Kacicakan ku Teh Japati majal kecenah rahmat diletakan. Hitung es krim lah. Ayeuna teh ulang tahun salat. Pokona namanya alhamdulillah kata ibu orang kudu salat kunaon sababna orang wajib salat sabab orang bakal maot. Ibu arek maot moal. Bade sok atuh mumpung loba jelema. Loba nu ngurus. Arek maot nyancok mumpung loba nu ngurus kan loba jelema tuh. Pak Haji aya, amil aya. Nya, ibu hayang ka surga. Nyaho jalanan teu. Oh kumaha mah kata. Biar cepet ngabejaan ke jalan ke surga. Aduh alah. Naon tah Ece? Ka mana mah Ece? Lain kitu. Iya emang cuma Sing kompak lamun Ece agam kitu. Anak da teu ngeunaheun. Sok nyahoanan masa. Ka mana mah Ece jalan ka Jogja eta heula. Ka dieu mah teh ka Paliwetan. Ka mana mah akang jalan ka surga. ka mana cenah? Dieu mah ala ieu kapal. Alah. Itu sih mah Pangandaran. Mana naonan mah Pangandaran. Nyawanan. Ibu geus dalahar encan sih. Oh encan. Aya di urang bahan pokona beas, sangu, jagung apa sampe. Beas. Ini ngadaharan beas urang. Beas, sangu, jagung sampe. Sangu ngan pedah sangu tina piring. Mah tina bungai ah. Ya, ari sangu mah ina piring ibarat kieu nya. Ece bakal maot. Ibu bakal maot. Ya, lamun maot sawah di bawah teu. Imah di bawah teu. Jabatan di bawah teu. Naon teh nu bakal dibawa? Iwati naon ceuk? Amal naon cenah? Amal soleh, amal sorangan ibu. Apa nurek mota ibu? Ibu mah ngonaon rek maot bawa amal si soleh. Da soleh oge sarua rek maot. Lamun amal dicokot ku ibu si soleh maot mawa naon. Pulang mau di akhirat kupat we. Gusti abdi mah teu mau naon ah. Emang kunaon soleh? Amal dicokotan ku ibu-ibu. Osok ibu dahar tina piring osok. Ulah ayeuna mah dahar mah dina kursi. Ulah dina piring. Keun bae dina piring mah sangu. Lamun ibu dahar dina piring sangu rek di mana? Ih aing mah urang ieu mah nyaangnya Karacau. oh teu deket nyambung. Naon tah? Sora. Manya nu kieu. Cek hayu kieu dianggap hayam. Lamun tinu hayam nu kieu hayam naon? Sopan urang dieu mah karang aplok nyebut hayam. Sora nu kitu mah. Beda sorana sora hayam. Aing mah urang dieu nyebut hayam. Alhamdulillah nyebutnya pokoknya mah di urang mah emang sangu bahan pokoknya tapi di Madura mah beda Mang Pari. Naon di Madura? Cina di Madura mah jagongnya. Jagong. Di Madura mah Jagong. Japati manuk. Ai mah Japati mah manuk ibu. Cek saja Japati jagong. Murtad Japati jagong. Di Madura mah jagong tapi lamun ka Maluku geus lain jagong lain sangu tapi sagu. Naon cenah? Sagu. Mentak ayeuna mah kade ibu jawabna ulah salah nya.
loading wae ibu mah LCD na geus beunang meureun. Nya di Madura mah jagong bahan pokokna mah daharna teh, di Maluku sagu, ari urang mah naon? Jelema. Mana? Urang mah jelema. Urang mah sangu. Kok ieu teh remeh we nya? Lain ece, yang ngomong-ngomong kita geus beurang, rek adan, ieu teh berkat acara teh panitia. Betul, tepuk tangan dong untuk panitia. Dan ada ustadz sesepuh kita panggil dulu ya ustadz kita, Ustadz Ahyar. Mana Ustadz Ahyarnya? Kita panggil ke Ayah. Ustadz Ahyar, Ayah. Haji Ahyar. Tapi hayang disambut ku cek usolawat. Ayo hayang nyaho Haji Ahyar. Mangga ka Pak Haji Ahyar supaya naik ka panggung. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Ahyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim. Nges. Mak ajengan calik diri mak. Urang Yos. disangka al-mukarrom beunang. Pan abang mah al-mukarrom. Ustadah calik maka. Mohon. Calik. Oh iya Pak Haji Ahyar teh. Maka calik garana. Ini Calik. Cie. Ieu teh Pak Haji Ahyar. Ye geuning jalmi. Lain ece, ieu teh urang teh Pak Haji Damang. Alhamdulillah geus kieu aing mah ari ece boga salaki mun leuleus kieu kumaha? Naon? Mun boga leuleus kieu, Mun boga salaki model kieu dijual. lain ece Pak Haji urang teh teh bade mayunan bulan berkah Bu leles teh bulan rahmatnya ece urang teh hayang menang ka bagja salah sabios lamun hayang bagja beurang ayeuna orang dieu nomor kahiji kudu cinta ka ulam cing rek nanya heula ece sakedapnya Ya. Bu orang dia cinta ka ulama cinta ka guru ngaji jujur serius Ji jawab cing jujur jangan ada dusta di aran kita oke? Siap sok ceu tanya sok mere naon kitu rek ada sakedeui ka ustad. Orang dia lamun cinta ka ustad baheula kamari corona barang beren teu ka ustad. Nanyakeun ustad boga beas teu sugan. Cek ustad teh henteu. Sugan teh boga uing rek ngecrok. Lain marah tuan. Abi rek naros cing jujur jawab cing tarik. Mangga. Tad ngurus umat capen teu? Leuwih capek. Ayeuna rek bulan puasa geus beres sarung acan ka ustad. Acan. Aneh nya euceun nya leres. Oh. Tadi mah urang datang di Cepiah ditu kat disambut. Wah, hujan panas jenak payung di lebay teh euceun. Urang disangka kuburan anyar di payungan. Ci, ari ustad ye. Ta. Cek. Teh pasikeun deui sada. So, cek. Mending cash daripada cek. Ye, lamun ustad rek ngajar ngaji, osok di payungan tara. Osok taratan. Ara. Tuh, bener tuh. Tad, di dieu urang kali sok ngaos. Osok ngaos. Nya, arek nanya, ari budak di dieu ngaji sok iuran tara tad. Ara. Di euceul sok iuran tara. Ye. Masuk ngatara sarua. tara sarua. Tara. Di urang mah iuran tad. Berudang wayahna ngaji enak trek puasa kamari corona ustad teu boga duit enak mah wayahna iuran 10.000 ewang budak balik cuk ka imah bebeja ka kolotna mama ayeuna mah cek ustadah Cepiah sareng Pak Ustad Ahyar ngaji teh kudu iuran 10.000 ewang da isukanana eta pamajikanna si Titin si Kokong cok jeung sakeut calana mimin ka dieu aya naon isukan mah ngaji budak urang pindah di dinya betul tak? Sok naon nih seri baik gitu cek unaun kita Hah? Memang dapat tuh. Salah minum obat.
tadi. Tad abi rek naros. Ustaz osok ngimaman taraweh. Oh, Osok hari pertama taraweh semangat tuh. wih, lebih semangat. Saminggu, Rada semangat. 3 minggu can kabeli tiung pamajikan semangat henteu. Tuh. Aing arareda sok tanya ka euceus seorang ibu-ibu lamun bulan puasa naon wae. Taros Ustaz. Ece.